sampurasun. Wilujeng enjing mitra sadaya tepang deui sareng simkuring ku Nabila Salma Yusuf dina program Sunda Warta TV. Sababaraha warta nu lebet ka redaksi Sunda TV laris didugikeun. Pamirsa nyanggakeun nyiber salengkapna sautas kajadian di sekitaran sakola simkuring. Nyaeta pupusna kaca di kelas 8C. Kajadianana poe Rabu 16 September 2022. Pupusna eta kaca kumargi barudak alung-alung wadah tilas jam. Janten kenakan eta kaca kituna murang kali dipasihan sanksi. Teu aya kabar salanjutna deui ngeunaan ieu masalah. Pamirsa rupina mung sakitu pidangan warta dina danget ayeuna. Simkuring pun Nabila Salma Yusuf sija amit pungkur, amit mundur, nadaha punten dina sadaya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.